Weri rakyat mah adem ayem, naon, tetapi di luhur pas ini. Kedudukan presiden per detik YG encan jelas. Kelangsungan negara encan jelas. Mana nu keur digarap di sisi politis, di sisi ekonomi, di sisi budaya can jelas. Geus sabaraha bulannya na jadi presiden. Karena naon? Teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo. Nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas. Moal beres kajen ku kumaha ge. Lantaran boro-boro deuk ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres, di BPK can lurus, di berbagai lini politik can beres. Nyana masih nikeun posisi nyana. Ndeu kumaha atuh si ieu can beres diadili, si ieu can beres diadili, si ieu diturunkeun, si ieu ditaekeun. La ilaha illallah. Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang tante disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji. Jadi nyanang ke jiji gitu lah. Aduh. Kulantaran encan wukuf di Padang Arafah encan jadi haji. Sebab cek Kanjeng Nabi al-hajju arfatu. Ma'zamu arkanil hajj wukuf di Arafah. Gegedena rukun haji wukuf di Arafah. Jadi umroh mah encan kaasup haji. Ulah disebut haji. Aya pertanyaan kumaha lamun aya awewe nikah kemudian eueuh bapana aya ge bapa pulung. Jelas-jelasan bahwa eta mah bapa pulung lain bapa asli. Kemudian manehanana langsung ngawakilkeun ka hiji jelema. Bana ngawakilkeun langsung ka bapa ka UA. Langsung bae padahal bapa gawana nyahun bahwa eta teh lain anakna, lain anak kandung. Kumaha pertikahanan? Nyaho eta mah teh nyaho kula eta. Sebab anu kudu nikahkeun makan walina ari bapa bapa angkatna lain wali. Geus atuh ngawakilkeun ge teu sah. Boro-boro nu lain bapana jajak-jajak bapana ngan bapana pasek aju ngawakilkeun teu sah. Sarwiti boga bapa ngaranna Fredi. Aju nyana mabok malam mingguan di orkes. Ju isuk-isuk nyana masih langleng kene pasek ngaranna. Ju ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun. Emang kumaha kitu nikahkeun mantak hese. Atawa bapana tukang zina mun ngalaksanakeun dosa kabair pasek khuruj am taatillah kaluar tina nurut ka Allah. Aju nyana ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun nyana nikahkeun teu sah ngawakilkeun teu sah. Kumaha teu bisa dikawinkeun? Pamanya cenah ge sia masuk manya. Ngaji sok teluk didengekeun sia mah. Sakaing teu sah. Kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina. Ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran pasek. Anak teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula.
maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahenteukeunana pertikahan adalah saksi. Jadi kelanjutan perkawinan tergantung saksi, saksina teu meunang nu pasek. Oh, ieu nikahkeun langsung digerok we. Jadi aya ke pangnikahkeun ieu. Pakai celana pendek deuk main bola. Masya Allah, pakai saksi nikah. Nu mantak beuki halal hancur bae kuari. Negara beki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan. Itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai. Lain kiaina tapi bahasa para ulama dina kitab. Kiai mana nyampaikeun teu ngadenge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengikeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan. Mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang. Siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai. Lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyana keur ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an. Eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah eueuh pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader. Ketika bupati ditangkep, gubernur ditangkep, urang nyaho gubernur anu ditangkep di penjara, bupati anu ditangkep di penjara. Nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran. Can kagiliran doang. Ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi. Daek sumpah ulang. Daek sumpah. Ih, sia masuk aju kitu. Tak ulah bupati dijadikeun saksi. Ai hadir mah teu naon sadiakeun dahar nginum. Ngan jadi saksi nikah. Kula mah ngabejaan karunya. Deuk mah hiwal dolos. Kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalaga. Kuari terjadi pemalingan-pemalingan garong-garong di jalan. Adapun unsur-unsurna secara gitu politisna ayangan moal dibejak. Teu kaluar ti unsur-unsur politis. Wabeh ge serempak sa-Indonesia garong moal aya lain menang politisir matuh. Paling gak di Kabupaten Tangerang, paling gak di Bekasi sakitu. Ieu mah di Surabaya garong. Di Jawa Tengah garong, Medan garong. Tah geus kabaca jasa ku tukang maca politik, geus saya di kantong-kantong lagi kantong tukang tong. Pokokna ngan moal dibejakeun. Di nu penting urang masing hade. Sakitu banyak ya garong sa Indonesia. Ti ditu nah. Ya, jadi orang muka gua rima otak jijah tuh kan gitu. Eta bahasa orang kota jijah. Bahasa ya garong babarengan ti ditu aja diberitakeun di televisi.
Jati keur ieu ge aya urang ngadenge loba di Cikupa aya pamalingan benang, haju di Citra benang, pernah terjadi nu di Beuleup cap baja eueuh deui kan ieu mah pohar. Mun lain menang politisir moal ieu naon gara-gara penilaian gitu satu sisi. Di sisi lain emang garong asli na loba jas. Sebab wabeh lamun pamarentah nyebutkeun waduh tak pamalingan teu boga kais. Pamalingan nyebutkeun waduh si eta pamalingan si eta maling teu boga kaisin eta pamarentah. Sebab eta manyana mangaling maling motor ais itu makana imah negara kuari jadi negara pamaling. Alhamdulillah. Mantap kurang mah alhamdulillah masih kena diberi fadl ku Gusti Allah. Daek keneh ngaji fadl panggede-gedena daek nungtut ilmu. Di mana geus daek nungtut ilmu geus we kadituna burem masa depan alam kadituna. Mana bupati nu daek ngaji? Mana gubernur nu daek ngaji? Mana kuari PNS nu daek ngaji? Jah, cenah kami ge di pendopo ngayakeun pengajian hitutan. Udah ngaji nanti loba beneran. Teu daek caritakeun pamarentah salah tah kiai na oplok. Ngaji mah nu bener atuh, haram halal. Ji cenah beus teu dibere duit eta. Masalahna salah kiai na kene. Bupati na teu salah, kiai na nu salah. Ulah kitu cenah kiai masing-masing atuh. Heuh ieu keur ngomong bae sih. Masing-masing ieu atuh sia-sia aing atuh kumaha sih mah. Ya keur carita doang. Jadi mana kuari nu beres nu teu maling. Hese, menteri agama ge maling. Nu kumaha tuh je menteri agama ge maling. Beuh, ketua NU Banten maling. Nu kumaha tuh? Eta urusan agama, komo nu lain agama mah. Beuh, is teu kitu cenah kitu aing lah. Waduh. Kitu we pokona. Nu mantak ku Gus Dur mah baheula dibubar-bubarkeun ke departemen emang kumaha? Di dinya gembong malingna. Mantak ditanya kenapa Gus malingnya, ya maling aja yang dihancurkan jangan rumahnya. Habis malingnya udah mendominasi rumah jadinya. Makanya rumahnya harus dibakar. Mantak sababaraha departemen dibubarkeun kahar. Mun kula kuari jadi presiden bubar kabeh. Panjang kitu amat kiai atuh aing na ge moal jadi presiden ieu. Siapa suka juga teterusan nanya teh. Aing na moal jadi presiden, sanu milih tuh aing. Begitu ditanya mana ijazahna SDG eueuh. Emang kiai henteu tamat-tamat ngan neundeuna di mana meureun. Gua di neundeuna teh nyaho. Pernah kapanggih waktu deuk pindah teh dihakan beurit saparo. Atuh geus. Pelebatan datanganna deui nu dihandap lah. Eueuh, lah geus sabodo lah. Jadi kuburan mau ditanya ijazah iya. Tabaja kepentingan dunia apa? Di kuburan sogan Haji Fendi mana ijazah SMP? Waduh saya enggak sekolah. Nah, gua genjreng lo. Jadi teu sekolah pan SDG eueuh sarua bae. Nah, ya keur carita dunia tama penting, tetep kudu jangan langsung ke negara kumaha jalain nyaritakeun salah sakolana kuring kula mah salah ge pelaksanaanana. Sakola mah jak kudu nu mantak cek kula ge kunaon pesantren modern gregeteun ka kula pajar nyinggung atuh lain jadi kula ge di Jogja termodern se-Indonesia pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Musin. Adik kula eta di Kerapiak nu boga pesantren haju santri na ge teu meunang nu ti SMP kudu kuliah bae kurang kumaha modern lain lalagaan nyana nu ngatur di mana kuliahna kumaha kayana maju mundurna
pondok pesantren atuh kula teu kumaha masalah jalain moderna pelaksanaan terhadap duniawina anu keterlaluan. Adapun pendidikan nama penting kumaha lamun teu bisa bahasa Inggris. Ayo orang Amerika datang ke orang Inggris datang make bahasa Inggris, urang dak make bahasa mau kowe. Ono opo sih? Weh, sira mah tekan mriki kuwi teh. Nah. Aduh, merana. Aduh, tungtung namanya di merana gering bae. Eta Jawa mau resep gua lagi ngadengekeun. Gua ngadenge Jogja, Solo, Jawa teu pati tertarik, tapi ketika ngadenge Jawa mau resep jasa gua mah bener. Rajeg resep kurang asal kapepet Sunda. Atuh cek kula ditatadi we sia. Di bahasa Sunda mah. Eta lah keistimewaan di Kota Tangerang, Kabupaten eta doang hiji. Dua jeung di ditu belah dituan sepatan. Eta mah geus dilestarikeun ulah datang ka dieu eueuhkeun. Ih, kunaon dia? Aing, aduh, ngadari cabe ejo. Panas ka beung-beung. Lestariikeun lah mah. Masya Allah, siang ada kerol di karelnya ruulnya rael. Aya we kaleulewihan mah aya tetep kajeun kieu ge Kota Tangerang teh aya bae. Dia mah madang tekah kobok. Aduh, nu urang teu make haknya nama make urang kokobok kan gitu. Nya nama kah kobok. Kurang jadi leuwih teh. Di situ tetep bejakeun ka Bupati Zaki Lestarika. Kudu da ka dieu. Nah, ieu mah urang keur menjikapi negara gitu. Itu joli itu. Kueri rakyat mah adem ayem, naon, tetapi di luhur pas ini. Kedudukan presiden per detik ieu ge encan jelas. Kelangsungan negara encan jelas. Mana nu keur digarap di sisi politis, sisi ekonomi, di sisi budaya can jelas. Geus sabaraha bulannya na jadi presiden. Karena naon? Teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo. Nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas. Moal beres kajen ku kumaha ge. Datang ka kuari. Permenterian can ngajalankeun roda politikna. Perekonomian makin mundur. Emang kiai paham lain paham aing mah teu sama sakali sakola henteu naon teu. Kok nyaritakeun mundur loba si Mbah jeung si Emas bebeja rek balik. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Aduh kiai saya enggak bisa ngaji lagi. Emang kenapa mau pulang rombongan? Emang kenapa pabriknya bangkrut? Si Mbah gitu kene bebeja nu ka Lampung, nu ka Sumatera, nu ka Mama nu kuari nu persiapan balik lo pake do bare kene. Kunaon eta? Akibat pabrikna mandeg. Berarti kan perekonomian teh jalan. Je, tu mantak kunaon serahkeun ka. Kau ini dijadikan menteri perekonomian Haji Pendi. Wah, geus bangkrut teh deh. Ngajungkel ieu negara, guys. Kuari ona rada mandeg kene. Ieu mah ku dieu mah ngajungkel. Wah, acak-acakan, guys. Nah ieu deh kumaha? Ayo naon nu keur digarap kuari sok eueuh. Lantaran boro-boro dek ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres, di BPK can lurus, di berbagai lini politik can beres. Nyana masih nikeun posisi nyana. Ndeu kumaha atuh si ieu can beres diadili, si ieu can beres diadili, si ieu diturunkeun, si ieu ditaekeun. Encan beres boro-boro dek ngurusan rakyatnya nana ge can beres ari rakyat nama adem ayem rakyat nama masalah sama sekali nu mantak dibere ku Gusti Allah rakyat resep batu cincin gua resep aya orok ceri ka imah Mbak kenapa sih itu anak kecil nangis aja pengen cincin Pak Kiai ya Allah sugan teh hayang kue nu di imah aing ulos bawa aya hayang cincin betul hese lu budak letik cari kancing cincin deh kok mah coba ngus nyahuan budak letik ini black opal
budak leutik ini kalimaya ya Allah ya Rabbi orok geus kos ka ditu mantak naon eta rahasiana kajen ditongton baik wari pemerintah nama keur pasini politik rakyat nama saru ajeng nyayomkeun pemerintah lo siapa sini ka ditu rakyat sorot aduh isin sebenarnya jadi pemerintah rakyat nyana sajalan puri kabeh lain meuli naon meuli batu cincin di Cikupa kabeh jelema meuli batu cincin nu unik ieu ka dokter dibere resep meuli obat di etalase obat aya cincin kan kaget ditanya ini punya siapa punya dokter ge dagang cincin asana cekula obat ge ramuanana dicampur jeung batu cincin kajen ngomong ieu kumaha nyayomkeun negara oh siapa sini aing mah aing bae indah jasa aing mah geus kieu bae dedengean di Aceh aya sabaraha ton cek cenah di NTB sabaraha ton geus aing mah ngadenge geus puas bae lah pokona mah geus teu kumaha coba negara nu mentak isyarah ilal majnun edan kabehan itu edan kabehan ngaran aduh masyaallah iyalah datang ke negara seperti kieu urang zaman seperti kos kieu pamarentah urang mangan nyahona kemudian beas naik kok bisa naiknya anehnya geus biasa kitu kemudian subsidi kok bisa eueuhnya urang mah bodoh pan kok bisa kos kitu sih nya geus kos karar itu bae kok pabrik bisa bangkrut sih nya geus biasa kitu nyahona teh kok barang pangan jadi nara naik sih nya kos kitu teh nyaho nu keur dipasinikeun di luhur rakyat Masya Allah karim iyalah bentuk negara urang negara Indonesia nu urang kelanjungetan kelangsungan jeung kemunduranana terletak pada rakyat. Mata kurang ingat ke Bung Karno gantungkan cita-citamu di atas langit untuk kelangsungan bangsa dan negaramu. Luar biasa Bung Karno pidatona menggebu-gebu ulah mundur sing-singkan lengan tangan demi untuk kelangsungan negara dan bangsa. Bung Karno seperti itu orang kangenahan guari. Masya Allah sakadar nyaritakeun keberadaan negara jeung bangsa jeung pemerintahan anak seperti gitulah. Tetapi masih keneh teu izin pemerintah bertemu dengan rakyat. Dia tongton ku rakyat seperti gitu. Dasina ngulamber ka handap. Sapatuna herang luar biasa. Jasna ngaciripit. Batikna kitu kayaknya di balik keindahan zohir ternyata di dalam batinna aya kebobrokan anu terasa ka urang kebobrokan kabehan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Hanya bisa ngadoa ka Allah mudah-mudahan pemerintah urang dibere jala lujur jeung adil dibere terbuka hatena negara jeung bangsa urang mudah-mudahan dibere lurus ku Gusti Allah sehingga urang aya dina katentreman hirup di negara Indonesia nuku urang dicintai tinggal bisa sakitu walau syahida isnani lamun nyaksian dua jelema lasnain kana dua saksi anu siap untuk menyaksikan kejadian pembunuhan Zaid dibunuh ku Ki Umar. Kemudian aya deui jelema nu tabaru nyaksian kana terjadina eta lantaran saksi malillah tabaru aya jelema anu luar biasa loyalitas jeung kepedulianana sehingga aya dua saksi di atas saksi aya deui nu siap nyaksian. Kemudian pasyahida lalawalaini dua saksi tersebut ya nyaksikeun kana dua saksi
setelah diintrogasi tentang kejadian pembunuhan Zaid anu dilaksanakan Ki Umar, maka disaksian ku Ahmad Muhammad ternyata si Soleh jeung Masluh saksi kedua ngabenerkeun nyaksian kana nyaksikeunana Ahmad Muhammad seakan-akan diperkuat kapan Aibrak bener bae pain sodaqol waliyumun walina ngabenerkeun al-awalaini kanu awal hukima bihima geus dihukuman berarti soheh lah dua saksi tersebut. Wil akhiraini atawa nu kadua wali ngabenerkeun kanu kadua atawa ngabenerkeun kana kabeh atawa ngabohongkeun wali kana sakabehna batolata sebab ta'arud iza ta'arada tasaqata parujial hukmu ilal asli sebab ta'arud beltolak belakang atuh manyasih nu ieu bener nu awal nu kadua salah kok nu dibenerkeun anu salah ta'arud jeung nu awal tawa kabehna teu mungkin kan ai lain memperkuat mah atawa ngabohongkeun kana sakabehna eueuh hiji-hiji acan di antara dua saksi opat berarti ieu nu dibenerkeun ku wali ya batal otomatis lantaran ta'arud ya gugur ana gugur parujal hukmu ilal asli kembalikan hukum kana asal lain berarti gugur lantas kemudian dibiarkan lain carilah solusi yang baru saksi anyar nu bener-bener nyaksikeun coba untuk keabsahanana dikaji kembali ke di meja hijau walau aqrabadul warasa lamun ngaku sebagian ahli waris biapi badin kana ngahampura sebagian jumlah ahli waris 10 ternyata nu 2 atau nu 4 geus ngahampura sebagian ahli waris kana ngahampurana nu 4 teh ditetepkeun kami atas nama ahli waris 10 dari ahli waris maka yang 4 A B C D ia adalah telah mengampuni kesalahan Ki Umar yang telah membunuh Ki Zaid. Dengan demikian kami menyatakan yang 4 saudara kami betul-betul dia telah mengampuni sakotol kisos gugur kisos kembali ke diat kena. Geus teu kaharti pokona mah. Geus teu kaharti kajian kumaha mun tak dicepetkeun ge kula ge teu kaharti ya sebenarnya. Ieu mah jang nagara ieu mah yang keputusan-keputusan negara sementara di negara urang kan lain make Al-Qur'anul Karim make hukum demokrasi pek bahaya sesuai mah ngan ikut sesuai demokrasi nu di Amerika berbeda jeung demokrasi nu di Indonesia demokrasi nu di Indonesia berbeda jeung demokrasi nu di Jerman demokrasi nu di Jerman berbeda jeung demokrasi nu di Belanda kok bisa berbeda sih demokrasi aneh. Lamun urang nyeritakeun tentang demokrasi di Malaysia geus aya hukum pancung berjalan masalah kok di urang bandar narkoba neuk dibunuh neuk ditembak mati bunuh mati masih bermasalah tarik ulur sementara di Amerika ada sorangan ge ketika kena gembong narkoba anu telah merugikan masyarakat persentasena lebih daripada 50% tembak mati di Amerika ge kok di urang diantem yeay, kumaha lalakona, diantep tembakan habak, beres. Nah iyalah demokrasi tinggal demokrasi. Nah jadi orang lain keur ngagugulung hukum Al-Qur'anul Karim, jelas keur ngagugulung hukum demokrasi. Masalah. Lamun dilaksanakeun dengan sesuai sebab eta mah jang kelanjutan negara engke urusan hukum-hukum agamana bisa ditata kembali menurut Al-Qur'anul Karim ketika pagedruk Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeunlah Al-Qur'an tinggal kitu doang ketika aya persamaan lanjutkeun ketika aya pagedruk eleh Al-Qur'an teu bisa dielehkeun sebab ieu mah kitab samawi menang di Allah tinggal kitu doang ai endek hayang demokrasi mah mangga bae ngan tetep make gendengan Al-Qur'an ketiga paradok Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeun Al-Qur'an beres kos kitu atuh tah mangarana hukum ulah omong sia nu keur carita ngaji kos kitu tah jadi di robah moal ngan endek ngarobah mah kumaha urang ai urang siap mah ngarobah siap wasal
waktu peperangan masalah tuh dia memperjuangkan agama Majapahit ya emang kiai hayang jasa perang ente sih ingin teu hayang perang mah ngana tuh ieu bae kabet perasaan demokrasi lain Al-Qur'an lain tungtungakan ieu balaga jibong eta kos kitu dah ya tapi lamun deuk langsungan pek gendeng make Al-Qur'an janya nage ulah-ulah nanaon di wisuda bae make Al-Qur'an dikieukeun saha nu nita Al-Qur'an diteun di luhur coba ayo kitab mana nu diteun di luhur jauh ketika DPR dilantik ketika bupati dilantik ai Qur'an disusuhun ai pelaksanaanna maling malulu teu izin sia ka Al-Qur'an bego meureunna ye kumaha meureun ih cenah kieu ulah sok kitu aing mah kitu bae artina teu aya penghargaan terhadap Al-Qur'anul Karim hanya dibuat kamuflase zahirna unggul batinna mah henteu masyaallah naon hartina Al-Qur'an disusuhun maknana berarti saya siap untuk melaksanakan roda pembangunan ketika saya menjabat jadi bupati sewilayah kabupaten dengan disaksikan oleh seluruh mata masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang dan lebih-lebih Al-Qur'anul Karim bukan sekedar Al-Qur'an sebagai lambang tetapi ingat terhadap yang menurunkan Al-Qur'an ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya saksi, saya bersaksi dan bersumpah bahwa saya adalah diangkat jadi bupati sebagai amanat dari masyarakat disaksikan oleh seluruh masyarakat dengan berlambang Quran bahwa Allah lah yang menjadikan saya sebagai bupati dan sekaligus Allah lah yang melihat saya. Saya bersumpah ya Allah ketika saya tidak melaksanakan keharusan sesuai dengan aturan-aturan undang-undang maka turunkanlah geledek buat saya. Saya kurang seri bego mereka. Galedek si sehari eta lajeng gitu maknana teh cek tukang ahli munazoroh mah eta teh aya di santri mah ya Pak Fan ngaranna Fan munazoroh mah di mana urang ngaku kana hiji perkara di mana ngalaksanakeun hiji perkara di mana ngucap hiji perkara sebagai akuan berarti gitu teh masyaallah urang neulekeun kunaon nya teu paham lamun teu paham ngaji heula ka aing ngaji naon hartina ta Quran dikieukeun aji eta aya di munazarah masyaallah di munazarah mah aya make baju bae warna batik eta teh ngomong make baju jas eta ngomong make baju hejo eta ngomong baju koneng eta ngomong ji geus seuri rombongan make jas koneng seakan-akan inilah ngomong teteh kos gitu pakai baju hejo nih saya ngomong emang kumaha gitu masya Allah iza taqawala aw fa'ala idda sihatahu gitu teteh di mana-mana nyana ngomong atawa nyeun pagawean idda sihatahu wa husnahu berarti nyana ngaku kana sehah kana soheh jeung kana benerna jeung kana bagusna cek nyana berarti aya jelema make jas koneng seakan-akan pengakuan date saya yang bernama Haji Pendi telah masuk Golkar zahiran wa batinan dengan tanda jas saya adalah jas kuning maka saya siap untuk ditanya oleh malaikat di dalam kubur dan siap nanti di mizan kelak nanti ketika saya ditimbang amal Golkar tidak akan saya lepaskan demi Golkar berani saya ke neraka jahanam parah amat. Jadi ku ngaji makanya hawan baik kabeh. Ku ngaji mah ida'asyata wasau. Ji, tinggal ge ka ditu dikembangkeun bener kebenaranna soheh jeung husnana bener henteu di munazarah ngaranna bisa didebat. Silakan perdebatanana kembangkeun ku urang deuk make debat naon. Ya, nu geus kitu mah geus aya di dieu kabeh. Nu mantep aya jelema datang kotek-kotek oh jasna geus katebak. Atuh geus katebak kabeh ge sebab aya dina kitabna geus moal nyalahan kajen ku kitu-kitu bae kajen ku bae bener jasa atuh pan pager ge ngomong lawang ngomong
lawang ngomong ketika digebrukeun lawang cak lawang aing ieu adalah penutup ketika aing ditutupkeun ku nu bogana berarti aing teu ngajagaan jelema teu meunang aya nu asup saha bae sareng kitu teh pager ngomong pager eta kabeh ge ngomong emang teu ngomong atuh ngomong sarua bae nah urang berangkat ti imah beuteung urang kritik eta ngomong sarua ngomong eta ge sarua aja ngelingan hei uduk dong ya Allah ya Rabbi waduh teu ngomong eta teh jangan nyatakeun urang seperti kitu atuh komo Allah nu bogaana deuk ka mana sia lumpat deuk ka mana sia leumpang deuk ka mana sia kumaha pikiran sia je emang sia ti mana panti aing deuk ka mana deuk ka aing emang ku sadi gurakeun dicicingkeun ku aing kunaon haju ngolembar pikiran sia awas sia ku aing sadiakeun jahanam sia ku aing mandak pang utamana jelema dibere fadol hiji fadol ngaji sehingga ku ngaji mah terbuka blah wih jauh barang ngaji bapak orangnya wih jauh kredit haram wih bener nyana ge kan mikir-mikir aing sabaraha bulan deui nya waduh lamun pae aing sieun oge aya tah nyana ngerenyet gitu mah aya datang ka imam merengut bae kak konon merengut bae ai kreditan urang sabaraha bulan deui kunaon haji inget ka kreditan gak lain jadi rada kaget oge cenah barang ngaji mah jah orang ngredit teh beres ulah sok ngaji kak keur nyanding juri ka pamajikanana tadi hasil ngaji teh coba ngadu jeung pamajikan ayo wayang bakal kos gitu lo ka ngaji ka atuh urang nya namanya atuh ieu urang ngora keneh butuh dunia juta kesampean untuk ngredit daripada kakak jadi mang geus neangan guru nu saja nu ngahalalkeun kredit kak ye itu memang kiai nyana doang atuh lo bakene kiai mah urang esok ngadengekeun aya kiai nu ngahalalkeun ja dalilna ku urang kaharti anu itu malah kiai ini kebuka showroom eta mah deukeutan heueuh nya tuh ieu kakak deui bego aju nyada bimbang aing ka mana ieu ka mana ya aju kurang ngakredit bae tapi tetep hate mah teu bisa dibobodo nyulusup keyakinan ka jero lain kieu rarasan tetep lain kieu rarasan lain jadi kumaha emang jelema nu nyokot duit di bank hatena henteu digerogoti atau digerogoti nya ge nyaho ku ajenting kiai ngahalalkeun sagala tetep di hati nurani mah asana teu halal je tiba heula ge tiba heulana kolot urang osok nitip sing ade ulah sok nyokot duit bank berarti teu beres eta kolot lain kiai kakara kuari bae je kalau kiai segala jil kiai segala modern je kiai mah teu bisa dimuduran modern kiai mah kiai bae adapun nu modern eta lah hawa nafsuna nah takos kitu modern kan sehingga akur jeung kahayang nafsuna ye itu lain kiai kuyai teh pokos kitu mah nah nya ge hatina mah ieu aing ngridit sabarana teu meunang digerogoti sanajan nyana ngalengkal leumpang dan lain sebagainya tetep nurani teu bisa dibohongan teu bisa kajuntingnya lah meunang ora keneh tetep nurani mah teu bisa dibohongan kos jelema bodoh mabok hate leutik namanya nyahoeun haram ngan nafsuna doang ketika kembali ka jero hatena aing sabarana mah haram nu zina sarua bae adapun nyanda terus-terusan eta mah karena pergaulan jeung hawa nafsu ketika kembali ka nurani mah sabenerna mah haram nyahoeun nya ge ya Allah eta emang bangsa pejabat korupsi teh nyahoeun eta haram tahu ngan hawa nafsuna bae ketika nyana merenung mah sabenerna mah lah kagok lah tuh kuat coba ayo asal geus kagok cilaka masyaallah bener awak urang moal kebal deui urang ge cara kolot-kolot urang bakal paeh ka ditu ku ari mah babarengan jeung jelema asup ka jero kuburan mah urang sorangan harta urang balik dulur urang balik nganterkeun ngan sakadar datang ka bibir kuburan doang cerik genyeng cerikan urang dedeh jeung nya asa poe dua poe datang ka bibir kuburan doang memberikan penghormatan terakhir anak teh mamang teh uwa teh dunungan teh guru teh
horeng nu asup ka jero manu milu jeung urang amal urang eta mah nyana baralik teu tanggung jawab. Pikir tah di jero kubur urang duaan jeung amal. Ketika urang ambalaya amal-amal urang nu jore, urang nu ngarasakeunana. Boro-boro disiksa di jero kubur dibeulem, dibom, di naon karangan pentung ku rokok bae ge urang panasna pohara. Karera bae ge panas komo di jero kubur ge disiksa ku azabul qabri. Pikirna kadinya tah ulah lalawora. Insyaallah nu mantak urang ngaji, taku ngaji mah lengkah salengkah geus ngaluar-luarkeun dosa. Ora caroplok dosa, di jalan ambalaya dosa. Oh, ribuan di jalan dosa. Nu jurusan Cikupa, nu jurusan Jati, nu jurusan Sepata, nu macam-macam di jalan dosa malulu. Masya Allah sebab jelmana ngaraji. Balik urang ti majlis ngarantok deui. Masya Allah kari. Ulah teteg lah teh urang. Walau ikhtalafa syahidani bi zamanin lamun dua saksi berbeda dina masana Zahmad jeung Muhammad sebagai saksi ketika saksi ditanya ternyata berbeda. Dina zaman Ahmad begitu ditanya kejadian pembunuhan Zaid kuki Umar, cak Ahmad tipeting begitu ditanya ki Muhammad, iraya terjadi pembunuhan Umar membunuh ki Zaid, ternyata caknya na berbeda antara saksi nu hiji jeung saksi nu hiji. Atau dua saksi Ahmad Muhammad menyatakan berang, ternyata saksi kedua peting ieu berbeda. Ikhtilaf syahidani fi zamanin lagot, saksi tersebut teu bisa dipertanggungjawab. Walau ihtalafa syahidani fi makanin, lamun berbeda dua saksi dalam penyaksian kasus pembunuhan terhadap Zaid anu berbeda pimakanin dina tempatna. Begitu ditanya saksi pertama Zaid nyaritakeun bahwa Umar membehet Ahmad ditanya saksi pertama pembunuhan Zaid dilakukan ke Umar di depan masjid, di harapan masjid. Begitu ditanya Muhammad kumaha kejadianna, ditanya begitu ditanya ngajelaskeun ki Muhammad terjadi di hareupeun balai desa. Berbeda, Ahmad mah di hareupeun masjid, Muhammad mah di hareupeun balai desa. Berbeda, dua saksi menyaksian untuk memperkuat terjadi pembunuhan Zaid, berbeda dina tempatna lagot, saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau italafa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam penyaksian kasus pembunuhan terhadap Ki Zaid, berbeda fi alatin dina alatna lagot. Andai kata Ki Zaid, andai kata Ki Ahmad ditanya, betul kamu menyaksikan pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Umar? Betul. Apa alatnya yang dipakai membunuh? Celurit. Kok bisa kamu tahu celurit? Saya tahu sebab dia orang Madura. Waduh, terkena dengan celuritnya. Waduh. Tanya Muhammad, mana benar nyaksian pembunuhan terhadap Zaid? Betul. Yang membunuh siapa? Umar. Apa yang dipakai alat membunuhnya? Pedang, Pak. Aiki Ahmad celurit, Ariki Muhammad pedang. Berbeda alatna. Iya lagot, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau italafa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar, berbeda pihayatin dina tingkahna Ahmad ketika ditanya tingkahna Umar ngabunuh Ki Zaid, kemudian Ki Zaid ngajungkal neta pertama. Mereka dua
Syekh Muhammad begitu ditanya ku jaksa, terjadi pembunuhan, saya yang dibunuh lagi Umar tingkahna ieu diseret, berbeda tingkah. Nu ieu mah ditebas ngajungkal, nu ieu mah diseret. Wah, berbeda lagot teu bisa dipertanggungjawab. Kudu akur dua saksi untuk memperkuat kasus pembunuhan tersebut. Insyaallah orang lamun nyaritakeun tentang pembunuhan di Indonesia, pohara jasa. Di kepemerintahan SBY ge pohara, di pemerintahan nu kuari leuwih pohara deui. Pembunuhan berbagai kasus, terutama ieu narkoba naik 20% dibanding dengan di zaman SBY. Namun di zaman SBY eta aya 20% ditambah 20% 40%. Jadi ribuan per tahun nanti 8.008 juta manusia per tahun teh 8 juta manusia anu terbunuh ku narkoba. Deuk kumaha coba 8 juta lain saya ti jelema. Ieu encan aya reaksi ti masyarakat teh kumaha. Coba hayu deuk kumaha coba. Masyaallah terus-terusan baheula mah ceuk kula ge kitu narkoba eta di kota-kota besar, perzinahan di kota-kota besar, pembunuhan kayak gitu kene karena di kota mah heterogen campur dan lain sebagainya. Kuari manggeus merajalela ka kampung-kampung, nu ngaran ganja gele di kampung geus ambalaya. Nu ngaran minuman keras lain daripada bir bintang. Naon bae geus ka kampung-kampung berbagai merek. Karena merekna gitu ditalingakeun ku polisi nyana tanpa merek ramuan sorangan. Jadi leuwih dahsyat deui budak SD baheula teh kacaritakeun mabok ku ari memulai ti SD. Ieulah dihancurkeun ku orang-orang Yahudi pola pikir bangsa Indonesia. 10 tahun ka tukang mah urang masih keneh aya harismaan pemerintah teh karena nu mabok. Ketika pemerintah kuari ikut mabok minimal manehanana nyaho tapi diam, tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan bangsana, maka teu berharisma deui. Polisi kuari jadi lecehan, abri kuari jadi lecehan. Budak letik ge ceuri kuari mun dilalag. Polisi cicing langsung. Budak letik ge geus pohara jasa ka polisi teh. Masyaallah, neulah diurang kuari. Baheula mah urang ka guru SD bege hormat jasa sebab ngana ngaguruana bener-bener ngadidik muridna. Seakan-akan perbedaan antara guru sekolah jeung guru ngeja akur. Mantak kula keur leutik ku Abah almarhum. Coba sia dek lebaran ya geura ngazakat fitrah. Ku kali itu tuh kagak Pak Guru Hasan. Tita ngazakat tuh ka Guru Hasan ka gelang. Kunaon eta di aku berarti bener-bener ngadidikna sehingga dimenangkeun da urang ngazakat ka guru. Baheula mah kosit breng ngazakat ka guru SD sebab guru SD da layak dibere di aku. Perbedaan antara guru SD jeung guru ngaji ngeja. Sarua pada guruna kuari urang neuleuh guru SD, masyaallah Karim. Neuleuh guru SMP jeung neuleuh kadal akur. Neuleuh guru SMA jeung guru kuliah sarua jeung neuleuh ore taneuh. Sarua jeung ore kobra da kumaha tuh komong kayak ditu da pamarentahna kos orai naon meureun tah mah sanca bisa. Ieu mah keur carita naon gitu ratapan masyarakat seperti kos gitulah. Sehingga masyarakat atau budak sekolah bisa ngahina ka guru. Emang hinaeun. Kos gitulah kuari di urang walaupun teu keseluruhan tapi mayoritas seperti gitu. Eueuh pengorobatan ti budak. Masyaallah Karim jadi kos kieu urang. Akibat awalna terlalu main duit sehingga budak berpikiran lah horenganan. Dari itu udah bener bae. Dari deuleu meureunana guruna geja bobogohan bae guru aing bobogohan atuh aing ge meureun ulah eleh ku guru bobogohan sarua bae. Aju kadengekeun guru SMA menzinahi anak muridna kitu keneh kuliah. Beuh
geus ka rumaha kuari iyalah bangsa urang nu bakal nyekel negara kelak nyana bakal jadi camat kelak bakal jadi bupati kelak bakal jadi PNS kelak bakal jadi gubernur ti SMA na geus kos karari itu pikumaheun ka hareupeun untuk merubah mengembalikan dengan berbagai cara di Indonesia hese boro-boro eta nu umum sangkilang di NU Gus Dur mengembalikan ke hitoh 26 seseleh hayang ngaleungitkeun budaya-budaya ieu tah di NU supaya bener-bener organisasi sosial keagamaan ulah aya intrik-intrik nu lain ketika pilkada atau pilkada mah pilkada NU mah NU ketika pilgub mah pilgub NU mah itu lain ya mah tanpidna milih nu ieu surona milih nu ieu banserna milih nu ieu ayo ka dieu na ansorna milih nu ieu ketua-ketuana boga pilihan masing-masing da kumaha majuna kok bisa kos gitu sih ini sudah ditanamkan lebih dahulu nyana geus teu bisa nyebut cau nyana teu kumaha atuh lamun di NU bae geus kos kitu masyaallah nu mantak muktamar NU kuari tahun ieu bakal diayakeun di Jombang ieu teh supaya dihadiran ku Ki Hasyim Asy'ari dihadiran ku Gus Dur supaya nya merasa dihadiran geus ayana di Jombang abeh naon abeh ulah aya main ki kuari mah ketua NU nu terpilih ge main kos kieu keneh bae diharapkan supaya benar-benar kembali ke itu cacak NU sakitu saselehna komo di luar NU NU mawadah nahdlatul ulama kebangkitan ulama barang di deuleu kumaran ulamana di Golkar si eta di NU si eta di itu si eta di MUI si eta si eta kabeh mun ditanya ku urang kunaon sia di dieu supermarket panaing mah atuh berarti di akhiratna ge super jahanam berarti mah ya mal beres kajian gue kubage masya Allah iya negara urang wakila cek sagal malausun laos bisa engke kurang diprediksi ditingali keabsahanana maka dikaji kebenaran nu sabenerna sampai di dieulah urusan dakwah selesai urang engke kitu minggu hareup bakal pindah bab urang nyaritakeun Kitabul Bughot wallahu a'lam.